Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah terima tausin jengara manuk merak manuk tawus tewa wa tayrun kita bi'alifah wa bizahidin nafsihi wal khulaya wal khuyala iwan ijab bibiraisi ijiman penuh perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakna rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu geus itu merak dinembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mati jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara
komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu udah manggil nyawa halal haram terus naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha tang bagus dah perkara ieu adalah lu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak acur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabeladieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuing nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabeladieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin kumrak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh hayam merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka hayam merak kabeladieuna hayam merak pusing lo Bandung ngalayat lo Bandung daratang cak hayam merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema daratang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah hayam merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing mantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus teu baheula lockdown cicing aja ieu mah biasana nyekel tasbih hiji 2 ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya cabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan kana cak kiai ge cabutan gana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handal mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi kamu Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun
santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorang cicing urang kudu boga saung sorang ulah campur jeung jelema tujuanna lain menghindar ti pamajikan besi yang teh ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaji tah pokos kitu teu kaji aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasa ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanna nu kolot mah ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten mah bener serius mah serius mah cek ulah teh sugan teh usah orenganan teu nyingkir teh pokos ngaieulah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot bae lah mah tersebut teh kitu tapi ku hari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener isolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapangi ku ari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh hese bae bae kapangi jeung kiai eta lah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat bae puasa puasa nawe maca Quran maca Quran nawe lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieulah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh
ini lain carita picedan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun mungkin nama kaditu awak urang kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung panggilina pangapitna panggilena sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya. Lanjut di luhur nage aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya beraku kuncungan untuk melengkapi cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho orang panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditinggali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kukumage sebab perasaan urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jadi paya urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti tadi aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah mah masugi ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya benar giliran bae apruk-apruk kaneangan dana haul 100 1000 eta boga rasan urang tapi boga rasan Allah asal gati Allah yes saya na di kantong bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haul beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot teu emang beakeun poing kabeh pake jang haul bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu cari contoh hungkul keur contoh hungkulna ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge aja tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar ya di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teu nongko situ moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban
eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh tuh bisa hadir jangan keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli ieu podoli nu seje ngan guru mah ieu aduh Gusti Allah hijab ke cerita hijab mah eta mah contoh doang kurang ke Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang dipeuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu penting teuing ya lamun urang ngaju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan masyaallah kari tas blangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun meureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti minta abdi kekuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab ngaran mantap piceun bulu bakal ngeunaheun ibadah udah hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batur jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu nyarara hobe ongko tah iya belajar wicina cara manuk melah abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun we nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieun da tah eta nu mahalna ketika orang nilai awewe jore ya Allah ya Rabb itu ciptaan Gusti jore cak nafsu nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu orang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sama nafsu kene bae ya dedelean urang mah dedelean nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedelean nafsu dedengean nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal nginah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah mutet tadi maca Quran teh sain doang jokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sika henteu balikeun
Masya Allah kari contoh hayam merak udah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pemerintah selesai sin jabarwas sin jabarsalam alif jabarlamim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeutan pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu lu mantap kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab Masya Allah lu mantap kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan dulu nu kos kitu teu bagus geus satu kiai ka mana tah kitu nang sataun kiai keneh bae atuh mama sih Masya Allah aing sadaqah pasti kiai keneh mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urut ulah kiai lah mang haji ke naon bae lah aing manusia sebut kiai isin lamun di lembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia tuh bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba aqua bata mah akan ditawaran hantar bawa geus ku kiai teu aqua maka ditu loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai wa saya jelema jadi tolak tolakna bara tolak tilu aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngaminangkeun di mauk mah tolak tilu jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah tilu mah baim tapi itu kiai-kiai yang mau itu tilu dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jaget lagi kabari bahasa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut itu batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadinya kita memun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai bang setan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh
kabengket ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik. Itu urusan bebengket ada itu bebengket jadi urang teh kabengket ku urusan anu rusak banding kabengket ku urusan bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabengket sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungketan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun mina salat teh puyeng aing kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jaina ih tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah. Nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir, nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nyieuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana dimantak cak Kangjeng Nabi pangjeleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon teh mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zinah keneh bae bloon teh mah pang bloon-bloon aja mah ablaul bloon eta. Nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah we susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خلقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد
وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء Al-Hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sadareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman senareng Islam. Shalawat senareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib, bil khusus ka Habib anu ti luar negeri, Habib Zain bin Yahya al-Yamani nu ayeuna parantos aya di tengah-tengah urang. Insyaallah sakedap deui ti belah kaler bakal muncul ka dieu ayeuna nuju istirahat. Oge Habib Abdurrahman Al-Hirid teka kantun, Habib oomean kula Habib anu rupana teu siga manusia hadir di tengah-tengah urang mirip jin. Aparatur pemerintah wabil khusus ke kepala wilayah DT2 Kabupaten Tangerang, Bupati anu anyar ialah Muhammad Zaki Iskandar, termasuk Bapak Kiai Haji Turmuzi anu parantos istiqomah macakeun silsilah ditunjuk ku almarhum anu kukula harita dicarekan waktunya nandek mundur, daripada mundur macam manakib maning eureun jadi depag mah jurusan neraka, manakib mah jurusan akhirat. Nu jelas mah sing hade. Kemudian para qorin alhamdulillahirabbil alamin tadi kurang parantos dikupingkeun salah sahijina anu kusim kuring dimulyakeun. Seluruh panitia anu sakieu luar biasana sebulan penataan dalam rangka haul Tuan Syekh begitu antusias anu ku simkuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anu biasa urang hadir setiap minggu di majelis ta'lim, tapi dina minggu ieu berubah wajah. Urang pindah tempat di masjid anu setengah anggeus. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui saketik bahwa masjid dia dibangun selama 8 ke 9 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, eueuh dana ti pamarentah sebab sieun besi teu ditarima. Lain teu rek mere sebab mungkin dibere disoekeun ku kula. Atawa pake meuli Innova. Nu bantak Bupati Zaki tentrem di dia tiis yakin ieu masjid atuh pasti sebab teu nyumbang pan.
maksudna lain teu endeg ngan ulah nu mentak di bejaan lain di masjid ieu bae di masjid mana bae ulah supaya zikirna mantep. Lamun katempelan duit pamarentah tunduh zikir ieu mah bupati orang buringas kadeuleuna nyaho manggih jahe nyaho naon. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring di dieu hanya kawasiatan ku almarhum titah neruskeun lalakon ala kadar thariqah, tapi lain berarti ahli thariqah, hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah, ulah sambarangan ngaku thariqah. Di antarana ialah aya silsilah nu setiap hal disampaikan almarhum Abah Simkuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khotib Syambas. Kiai Ahmad Khotib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul. Kitu Syekh Utsman, Abdul Karim, kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar, kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul, Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum, Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abdul Hasan Ali Hakari, Abdul Hasan Ali Harkali kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi, Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Kiai Abdul Wahid At-Tamimi, Kiai Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sri Sikti, Syekh Sri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi, Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Musa Abul Hasan Musa Ali Ridho, anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain, Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang. Nyana teu pahameun mun selamat datang. Marhaban bikudubik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata berputarnya waktu ti detik kana menit kana jam ka poe
ka bulan ka tahun teu karasa. Lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haul panggih deui jeung ayeuna masih di lupuk mata. Satahun eta ternyata lamun ku urang dihitung 365 poe. Lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8.760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta tereh modal. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri, demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Nu mantap kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niyamun, manusia orang keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu. Lamun geus sakarat kakara. Oh jaheuh aya alam kubur teh. Kitur mudi ku hari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati orang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teka rasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng ayah hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu birabbikum. Qalu bala. Lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. Di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cek Gusti Allah lamun maneh balik ke alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabelit ku nafsu bakal disadiakeun tepira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi bade nurut ka Gusti bade rapih we abdi mah. Mangga diturunkeun plek roh ka Ibu Atut atasan Pazaki ngelembar roh diasupkeun kawawan teu kuat roh diasupkeun ka Habib Rozak kawin malulu roh diasupkeun ka Kiai takabur malulu hampir eueun salambat ye begitu endek asup ka liang kubur teh kabeh kabawa ku nafsu. Ialah annasun niyamun, manusia teh molor ternyata. Ke di mana maut kakarak hudang.
ku ayeuna sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula memeh maot hudang heula. Mata kaula mah bisa perem tapi hate kaula mah henteu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata mah perem tapi hate mah bentak. Urang mah mata bentak hate molor. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Aras rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng. Kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mana anta? Saha anjeun? Cek tuan Syekh kaula teh cucu tuan. Saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinjak ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naik. Cek Kangjeng Nabi qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngeuntepan lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahroba ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Tidak akeun laleur ka Kangjeng Nabi mah ka Habib Rozak mah beuh pohara incu tinggal incu digembrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teh daekeun laleur teh nu matak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laleur nya nama euteup di mana bae aya makanan amis laleur euteup aya makanan pahit laleur euteup aya makanan basi laleur euteup aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laleur euteup di tai kebo laleur euteup di tai sarwiti euteup bae laleur teu kira-kira laleur mah di bangke ge laleur euteup bae nu mancak cek Tuan Syekh manusia bakal digambarkeun kos laleur di mana selalu nimbrung di mana baik kiai di partai aya kiai di pemerintah aya kiai di zikir nasional aya kiai laleur hese neangan kiai nu lain laleur kuari Zaki ge bingungan cak Zaki di kabupaten kiai laleur kabeh atuh meureun janyanana piteup nah hiji laleur jang piteup keheula tenang ieu lain cak kula cak Tuan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuan Syekh aing mah nerjamahkeun bahasa Tuan Syekh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laleur kabeh sebab pamarentahna piteuk kabeh Habibna anak piteuk
cenah kiai ora sok sombong, ja kiai osok aya di imah camat, aya di imah bupati, aya bahkan di saluhureun imah bupati ja kiai aya. Keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat teh marhaba. Eta cenah laleur tah lain, aing mah keur nepakan laleur. Tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeunana nikmat karasana nyelesap ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah. Ya Karim, hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa. Nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae. Abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur, katempo alam akhirat. Dek di mana baik orang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat, jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat, jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat, jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat, jadi petani sing nempo ke alam lu itu, jadi karyawan gitu kene. Lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya. Iya mah kakarak 10 sedangkan janji 50 40 deui. Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kena. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, annasu niyam. Kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar. Kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik, lolobana mah teh sadar. Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teh sadar. Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teh sadar. Abu Thalib kitu kene teh sadar. Justru sulitnya adalah sadar. Ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut. Sadar bermanfaat zikir memeh kiamat. Kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional. Jaki pudoli ge di ongkosan pan ka ditu. Kori-kori sarua bae. Loba tah zikir nu kitu mah kiai. Di imah kandidat zikir. Aya nu endek calon lurah zikir. Endek calon bupati zikir. Istighosah, istighosah. Zikir tapi kumaha ieu zikir nu mantak cek Imam Ghazali la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimah tauhid, tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasrani ngabogaan dua cangkang, cangkang kahiji cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu, terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing, Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian aya sekian aya sekian, hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha kiai, antakula bilisanika la ilaha illallah, ta salat maca la ilaha illallah, di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar, la ilaha illallah na make gitar. Salah kiai, wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina, antakula bilisadika la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Keheula besi leutik teuing bebereana teh kauji.
kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinu sugih panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11. La ilaha illallah cangkang. Masyaallah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya. Yang penting sholawatnya aja bego. Masya Allah. Nah la ilaha illallah teh lisan, la ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu, lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah nah hayang pangkat, la ilaha illallah nah hayang jabatan. Nah iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahroh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan goblok zina maca la ilaha illallah ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca salat ora we mangkono di korang. Iya anak setan dari kronjok ke merene we deh ikut zikiran mendampingi jaki kaya kula wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang engke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ka surga kabehan mantap. Iya, bongkar gerage. Coba bongkar gerage. Ke, mana nu sebut cangkang? Nu disebut cangkang teh mafil khalqi. Watak kebiasaan aya di makhluk. Iya, eta adalah qasrun. Mafil khalqi qasrun. Kebiasaan nu aya di manusia, di makhluk. Eta adalah cangkang. Piceun eta gerage. Bakal ngeunaheun. Matana coba kuari kunci, celina coba kuari kunci, sungut kunci. Dasidina Abu Bakar mata tadi kunci, celina dikunci, sungut dikunci. Kangjeng anu nyaritana, moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna. Cik coba di mana eta urang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina? Di apotik mana nu aya kunci cu, kunci celi atau kunci mata? Kos kumaha bentuknya? Oh lain berupa PC. Kunci eta mah adalah mujahadah. Nu tadi nafsu, nu ditendenkeun ka diri urang, roh kahalangan ku nafsu, iyalah kudu dimujahadahan. Cik atuh perang ngaranna. Mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceup, saminggu selesai, sabulan selesai, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Kurang kumaha dahsyatna perang Badar, tapi sakedeung Uhud sakedeung, kamari ieu Irak, Iran sakedeung lah, kamari ieu multinasional sakedeung lah. Perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot. Cik piceunan atuh piceun kuari. Kebiasaan nu aya di makhluk kangenahan dedeleuan, kanikmatan dedengean, kanikmatan aambean, lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang main jahe moal naik-naik. Nah pice capek kiai, oh nu teu capek perang. Waduh cenah ieu mah teu kuat jasa, kuatkeun geuning kiai barisa, geuning wali barisa. Mulai kudu kumaha atuh kiai, kudu boga guru, teu boga guru mah moal bisa. Macaan urang dina buku
nu tadi wiridan di wirid sanajan sederhana ulah di wirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ke setengah edan ulah ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu. Adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae. Emang kunaon gitu? Wow, lamun dibaca kabeh pinsan kabeh heseneangan nyieun kuburan aing. Pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna. Wajdu teh penemuan hati, istilah ahli sufi wajdu. Ketika orang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna. Kok asa indah, kok asa ngeunah. Kok aya zikir urang mah di imah teu ngeunah. Dikoncian ku urang. Urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui alhamdulillah pabajikan ngongkong iya nu mantep mah ieu wajdu kakarak ieu mah leuwih ti wajdu tah mah anakan ka dituna para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal urang mah handapeun bujal teh eta bae pan tarik dua jari taekeun ka dieu buang ka dieu luhureun susu katuhu dua jari banting ka dieu handapeun susu kenca dua jari illallah gideugna aya maknaan napasna aya maknaan. Tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit geuning ngeunah ketika mata urang di perangan ceuli di perangan irung di perangan sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat muka lah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan wahai dunia ditolak ku aing sia tolak hiji cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia loba nu raruju deui ku hari pugu kiai oh hiji bae heulanan nikmat zikir teh masyaallah karim ketika dilanjutkeun ku guruna lantaran geus wayah lanjutna nikmat kenikmatan teh datang deui akhirat datang ku hari ya karim ditolak dunia dengan tolak dua akhirat datang setelah akhirat datang dipeluklah akhirat tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali ya dunia tolak tuki salasan lantaran geus pelukan jeung akhirat ketika akhirat dipeluk Allah cahayana bersinar ke jero hati nurul haq nurul ilah nur ilahi cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah akhirat sesuai ku aing dicabut ndek ditolak ku aing si akhirat teu hayang aing ka si akhirat ndek ka mana atuh cak akhirat kanu nyieun sia aing mah kos kitulah zikir teh nu mantak kudu aya nu nungtun mantak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kula hayang ijazah zikir aya ka masantren teu baheula masantren teu naon ieu masantren duaan kabeh masantren oh masalah ieu aya deui nu datang sia masantren teu henteu ulah sia mah ka ditu nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur nu masantren saurang-saurang asup ka kamar kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah 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 geus datang ka zikir hifzun nafsi urang macan pernah ngitungan napas urang 1 jam napas urang 1008
lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha cepet atuh sia aja mawa HP pan sia mah hararese jasa HP na para tiba bogohan malulu beb cepet beb berapa tuh jumlahnya lamun satahun napas sabaraha geus pernah diperhitungkan lobaan dipakai zikir apa lobaan dipakai kana dunia encan pernah orang niamun seorang diurukan ku Buyut Mansur Allah kajrahu keluar Allah keluar seorang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ke imah dongeng Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah sesuai jeung napas Aisyah aing mah ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ta Buyut Mansur kunaon mere ulah puyeng yang manya wirid ulah aing mah ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kunaon dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buyut Mansur mohon abdi rek ijazah wirid teh oh ayo kadi asup ka kamar sia mah naiknya Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu kuy digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama benar kali deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka di brojak tong uka mah datang dan Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolos sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana gade diuk nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah teu bisa jawab abdi tanyakeun coba ka Kiai nu sejen tanyakeun ka Kiai nu sejen atuh luhuran Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah Kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sa Kiai zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat diterangkan cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber ujianana ente yang ke Bali hiber ka ditu nganti Balina ka dia mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta
Nomor kedua di mana dibere ulah nampik. Nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen. Bisa sia kos kitu. Sakali deui. Lamun sia teu boga ulah menta batal sia. Mun dibere ku batur ulah nampik, tarima sebab anugerah ti Gusti Allah. Lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur. Bisa sia kitu. Popohar hese eta mah tuh. Moal aya hiji-hiji acan selalu aya di dieu tah. Tah luhuran ulah nu mantep zikir teh ya. Lisan Allah maknana ulah. Lain diwirid makna eta mah laksanakeun. Teu boga cadu kudu menta, ulah menta. Kiai nu nyieun proposal. Zaki Puyengeun bupati urang. Cak Zaki Puyeng katanya ini proposal kiai, wah saya jasa. Neangan Cilongok wah jakena teh. Teu kudu make proposal, bere mah bere baes. Oh masalah. Iya. Cadu kudu menta, ulah menta. Nomor kedua dibere ulah nampik, tarima. Nomor katilu aya ulah disimpen bikeunan. Coba pangneangankeun saurang we kuat. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelemet. Diminyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeubeurkeun ka dieu aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna. Zikirna geus Allah. Naik ka ditu na hu. Pantak kula ingat di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran raja ngundang penggede ngundang kiai intelek, kiai anu dianggap mendukung pemerintah jeung kiai salaf diundang istimewa ta raja. Ketika lebaran diundang kabeh. Weh, korsina ge geus aya merekan model kos kita. Kula ge murigak bulu tadi aing merekna mana ieu? Sial aya merekan. Aya kabeh. Us raja mun kuari mah meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap tah mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin. Make baju Rudin. Kaos popehna beureum. Tuh, mawa anjing hideung datang kadinya. Anjing teh ya disimpen di kursi ainyana diuk di handap. Anjing di kursi kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai atuh kunaon diondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan, situasi jeung kondisi kabur ceuk ieu. Wah, teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Kabeh nginum roti di dahar. Kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung, haju anjingna sasada. Pok. Teu beres. Kabeh silih kiceupan. Punggawa kabeh silih kiceupan ku ari mah menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR ka dieu. Amankeun eta. Amankeun. Dikeluarkan atau anjingnya keluarkan atau kumaha atau ulah sasada ta anjing. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai.
ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun, nyana geus henteu dituduh-tuduh, henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana, nafsuna anu ditalian ku nyana, nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Iyalah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabara anjing kene. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kene anjing hideungan. Lain kudu diusir guguru atuh, nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nyana mah geus teu hayangeun diuk di handap, malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge, wah di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat, pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir urang, kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula aja sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana Kipu Doli meureun. Wah teu beres. Nah, akibat anjingna tadi keluarkan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah, menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Ndek saha nu mituturan jelema, kena nyahueun rukun wudu, kena nyahueun rukun salat. Mun pejabat kena nyahueun bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahueun. Atuh deuk kumaha balander aja kiai na ge anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Molor ketika urang maot digambarkeun kalakuan urang waktu keur di dunia. Mata Ki Husein begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betul ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang disilsilahan. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi heula wudu rapih. Geus rapih make baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ke lawang masjid, cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ke Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah. Mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye. Sial ye. Masalah. Maksudnya atuh lamun bupatina korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap. Ih, sok salah bae. Tuh lamun bupati Agus Junarang ngerendem. Iya masalah tuh ieu mah aman. Kaditu mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deleukeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili. Jangan urang milih pan bener tuh.
ulah hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula maksudnya dek naon dibenta korupsi barengan pajaki jeung kula mun 1 miliar sing 500 teu beres balikan deui ke dongengnya begitu nyana sakali bersih aing mandi wudu bersih beres pakaian buah nang meuli sorangan langsung ke masjid itu jauh keneh najis ya geus beak cak jalan geus beak abdi ieu wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana baju sia bersih wudu sia rapih sesuai jeung fikih hate sia najis kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ke masjid masjid mah tempat ka Allah ulah sok dibawa hate tah hate najis ya mawa ke masjid hate aya duniaan hate aya hubul jah hate aya hubur riasah najis masjid mah paranti ka Allah simpen di luar dunia simpen di luar jabatan simpen di luar masjid tahta kerajaan ka jero masjid mawa Allah karak mantep ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atau najis lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitian acan paling ge Habib Rojak datang gadenya ngejengker jana ya Karim urang menyaritakeun urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur masyaallah luar biasa urang teh boga jimat ngemantak kukula harita Patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeng nang ngebangun makam babari pan ieu zarah urang teu puguh situs anu luar biasa nanti doakan Pak Zaki supaya jadi gubernur benar supaya bisa ngabangun Banten benar memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur nah lamun WH embungan atuh kula aduh Masya Allah iya zarah orang teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang wah ieu jawara teh lain ya Haji Kasan mah geus paeh hasan tapi ieu potonganna akur ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula mengisi tentang silsilah kemudian ala kadar nyebit torikoh ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh mending tanya heula lantaran kadituna bakal cilaka kakara kupasan nomor kahiji kosru kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparut dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui kumaha anehna mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadam mantep wali mah model mun baju pang bagusna mun mobil pang bagusna naik Lexus terus wali aduh bebim-bebim nangis kletik mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce ngan aing dihijikeun jeung wawan meureun brabet ya jadi aneh engke bakalna geus eueuh dunia nuturkeun ngan geus balik teu hayang ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna wah
nyaritakeun karomah buyut Mansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang pohara jasa. Jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan, batang ka buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya, wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho, wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun. Beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho, rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu. Bo atuh aing dikanyahokeun burungkunya. Sia nyaho aing leuwih nyaho. Ya Allah ya Rabbi. Isuk-isuk nang hampura. Hanaon ya? Kula hampura. Aduh geus dikanyahokeun kula teh dek maling. Ya Allah, wiridan manjur amat ieu sakeun. Coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nama ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan. Barinya nanti sugi-sugi ya goniu ya goniu. Tapi buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok kurang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal dek diala geus kapiheulan ku pamalingan, asal isuk dek diala geus kapiheulan ku pamalingan. Aduh sakyana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakyana aing bebeja we ka guru aing. Ki Khalilna keur magahan santri pas jurumiyah, keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artina Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba anu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tadi mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan aing wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disikat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh manya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun emang kunaon hutang sabelit hulu sia mah neuk norekat frustasi mah itulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya kalersan hampura aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua
Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya na pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama, para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur disim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.